Ini sabar aja lah, ari waya temani. Emang kunaon gitu? Nah teka ambe kisah itu bau domba kieu ieu deh. Lain teu ambe, an pura-pura teu ambe we atuh. Ah, wa ambe mah mandina kurang bersih meureun. Nya kumaha deui we atuh da. Kabagian dinas lagi di kandang domba, wayahna we rada bau mah. Saeutik. Eca, apa bener kamu lagi deket sama ajudannya si RT? Ajudan RT yang mana, Cek? Itu yang rambutnya kayak pohon beringin. Itu Eca taunya dari mana? Sudah banyak yang kepergok kamu lagi berdua. Jangan percaya, Cek. Itu mah hoax. Duh, Pak RT gini kan itu. Cuaca teh ngendor jadi hujan kieu. Udah kumaha nih kan. Ieu soalna pan instruksi ya teh di palurah langsung gitu. Jadi dak diteruskeun wae. Nya mun bisa mah gitu. Da daripada urang kenu di eta ku palurah. Nya. Iya ge. Nya. Heeh, ieu map oge nepikeun ka di Ada kebasahan katanya. pan iya pan di Soalna pan eta map. pentingnya. Eta mah mohon pentingnya. Akhirnya beres juga. Wah, Ece merigelis pisan. Emang Ece mau kemana? Gak salah, mau arisan sama ibu RW. Cuk, ayo nama orang mimiti arisan yuk nu berlian yuk. Kamari ge, kamari ge menang seorang menang 100.000. Pakai bayar jalan hutang ini ke warung ge nya. si jalan itu emang raya. Iya tuh iki pancen ieu tinu arisan ge berlian. Cuma da boga duit salah kieuing mah pan teu gawe. Keun bayar tuh bisa ge nginjem heula nya, basa urang mah nya dalan malah bayar. Coba injeu mana tuh ayo urang ya. Iya nya hujan nya ieu naon. Hei, Ece rek kamarana. Iya teh bener arisan gitu Arisan naon burit-burit kieu hujanan. Ieu teh bade arisan jeung Bu RW nya. Jeung Ece pengiringan mah. Moal abi mah. nah Itu kakirangan jalmi nya, kakirangan jalmi namanya aya 2 urang. Itu 10. Asih Abi mah teu gaduh. Sieun pas keur teu gaduh. Sok we. Dan wios da aya Lain meni hujan-hujan kieu. Kita alam ari masalah unyame aja mah ka abdi we atuh ceu nya. Kan tenan atuh. Da Ece mah meni reuncum kieu Ceu haji gitu sanes ceu. Jeung jadi isin nya. Nya atuh Ceu. ya ayo tuh hujan ieu teh nian. Mun atuh cenah bari ngiring moal. Moal. Nah, make moal atuh yuk. Moal abi mah bade ka ditu heula. Tuh, geuningan Pak RT. Ibu-ibu mempang-mempeng ya. ningan mohon itu yuk orang samperkeun Keur ngarareung. Anu Mas ieu mah geuning ibu-ibu teh aya di darieu. Wah, Pak Unyan yang kalarasan ieu teh. Aya pendak ibu-ibu. Mohon Pak RT kumaha da Ibu punten pisan ya. Dia aya penyuluhan ti Pak Kades nya. Kanggo ngalaksanakeun kerja bakti di Kampung Cimuncrut khususna Desa Cimencret, Kecamatan Cilencang, Kabupaten Bararau poinnya harus melaksanakan kegiatan kerja bakti. Sia kerja bakti. Minggon poinnya 2 dinten deui. Minggon enjing urangnya Pak. Mohon Pak Unyil kitu nya. Mohon Pak, nya Pak nya. Tuh gitu we. Mohon Pak RT. Bieu teh kan wajangan ti Pak RT teh kitu geuningan. Dikarenakan urang teh masyarakat anu patuh merenya. Nya jelas. Ayeuna mah urang sasarangan we ka balai desa, urang ngalaksanakeun parintah ieu ti pemerintah. Aris. Heula pan urang ieu teh bade arisan ieu. Iya arisan mah engke deui lah ibu-ibu. Itu kumaha bisa kitu kumaha. Janjian atuh. Nah, itu kenapa lurah? Nah, aya.